أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Eling-eling dulur kabeh ibadah ulah campole berang peting ulah wele bisina kaburu pae sabab urang bakal mati nyawa dipundut ku Gusti najan raja nyakrawati teu bisa nyingkahan pati karasana karsakarat hanjakal kaliwat-liwat tengah lampahkeun salat kana ibadah sok elat kaduhung kaliwat langkung henteu nyembah ka yang agung dina kiamat ku bingung urang teh teu meunang embung. He Allah nu maha mulia ka anjeun abdi sadaya ibadah sakuat daya sareng nyuhunkeun pangraksa Gusti Allah maha suci abdi saja pasrah diri mugi anjeun kersa nampi amal jeung ibadah abdi. Eling-eling dulur kabeh ibadah ulah campole berang peting ulah wele bisina kaburu pae sabab urang bakal mati nyawa dipundut ku Gusti najan raja nyakrawati teu bisa nyingkahan pati karasana karsakarat hanjakal kaliwat-liwat tengah lampahkeun salat kana ibadah sok elat kaduhung kaliwat langkung henteu nyembah ka yang agung dina kiamat ku bingung urang teh teu meunang embung. He Allah nu maha mulia ka anjeun abdi sadaya ibadah sakuat daya sareng nyuhunkeun pangraksa Gusti Allah maha suci abdi saja pasrah diri mugi anjeun kersa nampi amal jeung ibadah abdi.